sayangku cinta kamu masih semakin cantik dan semakin istimewa di hati aku. Boy, boy, boy. Tadi kamu ada ke rumah AA bebeja lah si mama. Bebeja bisi teh omongin kita diriungku RT RW mu. Sayangku cinta kamu masih semakin cantik dan semakin istimewa di hati aku. Ope aku teh ke kamu teh nanti semakin segede ieu tah. Apa itu teh? Katelan paranti ngagoreng kerupuk. Jadi gede pisan eta lope aku ke kamu. Kamu lope gede itu ke aku teh. Gede. Aduh, segede kumaha? Segede. Segede pisin. Segede pisin. Ini teh, ini berapa ini? 5. Bukan 15 ini teh. Bukan 5 kamu teh. Kamu mah. Aduh ini ya Allah, ya Robi tangan kamu ini menggeriahkan hati aku gitu kamu. Woi, kemana? Woi, kalau si Sobleng mah ya perlu woi. Buat apa? Main naon tuh Bapak? Biasa we main kemana? Apel lah. Anjing. Aja si Titiw. Aha. Ati. Udah. Baik, urang ngevideo anak ka maneh. Sing langgeng bobogohan mah, sing nepikeun ka kawan. Oh mah, orang duit ulang ngerakeun suara panggil bayar itu. Asal lamun engke eukeut akad nikah, ukur refresh dina keusah, ulang nganggap. Bukan lu. Wah, debus dari oke. Saya udah. Siapa ibu ya? Ya. Masih ya. Puguh we hujan-hujan kieu. Paingan dewe atuh di telepon teh diangkat da keur waka dompret di dieu musim hujan. Tapi enakeun nya. Tapi enakeun jomblo. Kita mau punya pacar gitu loh. Naon maneh boy ka dieu ngaganggu wae urang keur bercinta maneh teh ke malam mingguan. Mah malam Sabtu bleng lain malam Minggu ai maneh. Malam Minggu, mana mah jomblo. Jadi apa malamnya? Itu mah kita bukan kabogo. Tapi dana udah malam Sabtu ya nama. Oh, malam Sabtu abi Itu mana hina we kana jomblo cenah. Urang minta anteun engke penting. minta anjir ka mana maneh nyawa aing keur bercinta sih mah ganggu wae anjing. Nek anter naon nek anter naon. Anter beli baju. Tah baju ieu. Reng beli deui hiji deui. Anter atuh lah urang eueuh batur ka ituna. Ke deui bobogohan malah. Tuh nih tong ganggunya nih ieu teh keur nyamu keur bobogohan. Eta mah da ieu. Eta mah ieu jomblo ti orok. Jadi hayangeunnya sirikeun. Oh, sirikeun kitu. Sok aing dianter, dibae digugu tapi engke geus bercinta, mun ada keng kepeuting, ka dituna kurang dianternya. Uyuhan awal bogohan cai acan ngobrol sugana aya opieun. Bae daripada jorok, jomblo teh orok, laku-laku tah gitu. Benernya. Nya bener. Leuheung bae aing mah jomblo ge aing mah. Senang jomblo ge ieu bobogohan. Sugan ningali aya ale-ale dua na meja. Karunya we euing mah euy. Pokona mangke lah. Kontek-kontek di daguan pokona sok tah. Bercinta sisi ku Jadi kali itu manto kali itu liur. Oh kali itu gelut. Mantap kali itu. Penggawa ini mah perusak hubungan orang gitu teh. Kemal bae. Neng hampura bener ale-ale nanaon acan di dieu teh. Kuna teh aya opieun di dieu teh kuna aya makanan ieu mah nanaon. Nah atuh. Oke, omleng mah oke. Oke mah asup deui sia
teh si perosa gelis. Lain Perosa, aku udah pembalap Perosa. Ai mane, aduh eta mah penyanyi ndanya. Lala, eta Perosa. naon si perosa teh si Losi tukang balap. Nah, itu Perosa. Oh, kayak orang eja. BMP Roro S di pos. Nih, dia tak pokoknya kurang kreatif di dia. Oh, sugan teh perosa teh awewe lain produk. Gimana nama produk? Barang. Kita bisa jaket, mana ada yang beli jaket, aing mana dari kantong di jaket. Ai teh kantong kalau deui teh paranti naon boy? Paranti ka gunung. Ka gunung mau kantong. Heeh. Ka gunung mah mawa bedog. Ngalas dulu mau kantong deuk naon di orok. Ieu teh jangan ngecamp, apa ngecamp? Hakem teh nu kieu. Ngelem Oh, atuh. Ngecamp. hakem teh kumaha? Ngecamp jadi iya di gunung gitu, tidur. Urang mineng di gunung mah teu kudu make nu kari atuh. Mau sama? Oh, ka bogo batu. Lain beda deui ieu mah ngecamp jadi khusus anu sok ieu ka gunung-gunung maranonok di gunung. Oh, camping. Oh, camping. Ngomong atuh camping. Kota pisan. Nah, ieu lain mana? Ieu mah budakna khusus saungan boy tuh, aing. Bapak itu jeung dibawa ka gunung. Omong teh. Ring, ulah. Halus. Aing mah Kalau mau anak kemana? ya bukan ngobrol kayak sia bukan aing balik. Ih. Itu baik anjing. Tah. Nggak cicing jerong naon boy, aing mane eta anjing. Aboy ieu sira boy. Boy. Aboy ieu. Ini itu produk-produk. Oh, barang-barang anu paratika kita camping. Nah, ieu naon tuh imah juga anu paranti Mang Barna dagang. Sama ini enggak akan tuh. Ih, kalau mau anak kemana aja nya? Nah, mun ieu mah sarung kaki, boy. Bener eta mah. Ya itu. Anjing bolana jauh boy. Kawat kieu boy. Eta cicing. Ieu para tinggi. Saudara-saudara. Halus boy. Oh boy. Masih anjing. Ini mulai jam sare. Ya sare. Boy atuh. Bacaan boy. Selain karyawan dilarang masuk. Kayak laman masalah macana imane. Tapi rame. Selain karyawan diboleh mah. Ieu di jero na naon udah asup aing mane. Tinggal lu kudu dicek. Bisa penyimpanan mayit. Tinggal ieu. Dan besar Ciki Aries. Iya tak itu aya gebiog ieu boy. Kala boy tak ieu boy. Tetep. Anjing aku granat pada perang. Tah aya bacaan kasar. Kasir. Kemana? Kira mana buka dulu tahu baraya. Kuliah di Kaperos, pokoknya mah di Jalan Tenjolaya sampai Mepotik Tiki. Pokoknya Di daerah naon itu? Kebun Kelapa. Oh, kebun kelapa. Lain. Balik. Ya dibere ke air. Bisa ibu balik kayu. Cocok. Anjing mana yang mau mau pasangkeun. Mana ya? Awal pendek. Oh, tukang bukan. Kemana balik, boy? Ayo naon? Simpen. Yuk, balik. Pak,
Mending agak naon? Itu si ayah. Mana sorangan era orang. Ini bener. Wow, tena tena. Itu tena ngalengit. Oh yang acuk ah. Mangga, sok dipilih yang mana? Itu gengopo jeung si A. Ieu tena berarti. Apa ada ya? Ayat mangosan dinya. Nah, ya karena tadi dinya ada ulah pingsan ningali harga langsung. Tuh bener-bener meuli. Bener atuh sekalian. Merah. Merah tuh artinya teh pemberani. Rek pemberani ada kayak komadinya dipakai cobaan. Apa ya? Cobaannya lah. 11 bejobian kalbar. Kamar mandi. Bener alus euy. Ya. Ganteng juga ieu. Gagah pisan. Kayak nangis saya. Saya pisan alus. Beros. Simpen deui urut teh boy. Boleh saya kasih. Bayar. Nah, enggak bayar ke orang bayar. Didinya make baju didinya. Mung. Bayar itu. Coba gandung itu hati. Ayang gaya tapi tega duit. Terbaik sih teh. Sok bayar atuh lah di sakuan deui juga nyang hitung duit. Saya teh boga duit tuh. Ayah gitu teh. Wah, mantap apa namanya? Enakeun. Oke mah ka dieu tong sungkan-sungkan Siap. we ka dieu. Siap. Pokona mah kualitas sacuk mah adem, nyaman, bikin ganteng. Lamun teu Kita ganggu di bikin deui. jalan raya mana itu? Jalan Raya Cicalengka, Kebon Kelapa, RT 1, RW 5, Desa Penenjuan. Samping Balai Desa Penenjuan. Oke, Itu naon Mana itu tuh. Mana? Itu tuh. Ya. Balik.